wa yajibu sareng wajib bihaqihi di hakna Gusti Allah ta'ala bari nama haluhur Allah naon al baqa'u sifat baqa hartosna langgeng Allah teu aya tungtungna wa ma'nahu sareng ari maknana itu sifat baqa eta annahu sanyana Gusti Allah ta'ala bari nama haluhur Allah la akhiro eta teu aya tungtungna eta tetep lahu ka Gusti Allah wad dalilu sareng ari dalilna ala zalika kana yen Allah wajib kasifatan ku sifat baqa annahu eta sanyana kalakuan laukana eta lamun bukti Gusti Allah faniyan eta anu ruksak lakana tahtang tu bukti Gusti Allah hadisan eta anu anyar wa huwa sareng ari itu kana hadisan muhalun eta anu mustahil wa yajibu sareng wajib fi haqqihi di hakna Gusti Allah ta'ala bari nama haluhur Allah naon al mukhalafatu lil hawadisi sifat mukhalafatu lil hawadisi hartosna beda Allah jeung sakabeh anu anyar teu aya sarupana wa maknahu sareng ari maknana itu sifat mukhalafatu lil hawadisi eta annahu sanyana Gusti Allah ta'ala bari nama haluhur Allah laisa eta henteu Gusti Allah mumathilan eta anu nyarupaan lil hawadisi kana pirang-pirang anu anyar falaisa atuh teu aya lahu eta tetep pikeun Gusti Allah naon yadun leungeun wala sareng teu aya naon ainun panon wala sareng teu aya naon udhunun cepil wala sareng teu aya naon ghairu dzalika salianti itu nu geus dicaritakeun min sifatil hawadisi nyatana tina pirang-pirang sifat pirang-pirang anu anyar wa didduha sareng ari lalawanana itu sifat mukhalafatul hawadisi eta al mumasalatu sifat mumasalah hartosna sarupa Allah jeung sakabeh anu anyar wa dalilu sareng ari dalilna ala dalika kana yen Allah wajib kasifatan ku sifat mukhalafatul hawadisi eta annahu sanyana kalakuan laukana eta lamun kabuktian Gusti Allah mumathilan eta anu nyarupaan lil hawadisi kana pirang-pirang anu anyar lakana tahtang tu bukti Gusti Allah hadisan eta anu anyar wa huwa sareng ari itu kana hadisan muhalun eta anu mustahil wa yajibu sareng wajib fi haqqihi di hakna Allah ta'ala bari nama halur Allah naon al qiyamu bin nafsi sifat qiyamu bin nafsi hartosna jumeneng Allah kalawan datna teu mikabutuh kana tempat sareng teu mikabutuh ka anu nangtukeun wa ma'nahu sareng ari maknana itu sifat al qiyamu bin nafsi eta annahu sanyana Gusti Allah ta'ala bari nama halur Allah la yaftakiru eta teu narima mikabutuh Gusti Allah ila mahallin kana tempat wala sareng teu mikabutuh Gusti Allah ila mukhassisin ka anu nangtukeun wa didduhu sareng ari lalawanana itu sifat al qiyamu bin nafsi eta al ihtiyaju sifat ihtiyaj hartosna mikabutuh Allah kana tempat sareng ka anu nangtukeun
ilal mahalli tegesna kana tempat wal mukhassisi sareng ka anu nangtukeun wa dalilu sareng ari dalilna ala dzalika kana yen Allah wajib kasifatan ku sifat al qiyamu bin nafsi eta annahu sanyana kalakuan lawih taja eta lamun mikabutuh Gusti Allah ila mahallin kana tempat lakana tahtang tubukti Gusti Allah sifatan eta sifat wa kaunuhu sareng ari kabuktian Gusti Allah sifatan eta sifat muhalun eta anu mustahil walau ihtaja sareng lamun mikabutu Gusti Allah ila mukhassisin ka anu nangtukeun lakana tahtang tubukti Gusti Allah hadisan eta anu anyar wa kaunuhu sareng ari kabuktian Gusti Allah hadisan eta anu anyar muhalun eta anu mustahil wa yajibu sareng wajib fi haqqihi di hakna Allah ta'ala bari nama haluhur Allah naon al wahdaniyatu sifat wahdaniyat hartosna sahiji Gusti Allah fi dzati dina dzatna wa fi sifati sareng dina pirang-pirang sifatna wa fil af'ali sareng dina pirang-pirang pada melanana wa ma'nal wahdaniyati sareng ari maknana sifat wahdaniyat fi dzati dina dzatna annaha eta sanyana itu wahdaniyat laisat eta lain itu wahdaniyat murakkabatan eta anu meunang dirangkepkeun min ajzain tina pirang-pirang juz mutaaddidatin anu bingbilangan wa ma'nal wahdaniyati sareng ari maknana sifat wahdaniyat fi sifati dina pirang-pirang sifatna eta annahu sanyana Gusti Allah laisa eta teu aya lahu eta tetep pikeun Gusti Allah naon sifatani dua sifat faksaro tuluy leuwih loba min jinsin wahidin tina jinis anu sahiji ka kudrataini sapertikeun sifat kudrat dua wa hakadza sareng kitu satuluyna walaisa sareng teu aya li ghairihi eta tetep pikeun salianti Allah naon sifatun hiji sifat tusyabihu anu nyarupaan itu sifat sifatahu kana sifatna Gusti Allah ta'ala barina mahaluhur Allah wa ma'nal wahdaniyati sareng ari maknana sifat wahdaniyat fil af'ali dina pirang-pirang pada melanana annahu eta sanyana Gusti Allah laisa eta teu aya li ghairihi eta tetep annahu eta sanyana kalakuan laisa eta teu aya li ghairihi eta tetep pikeun salianti Allah naon fi'lun pagawean minal af'ali anu tetep tina pirang-pirang pagawean wa didduha sareng ari lalawanana itu sifat wahdaniyat eta at-ta'addudu sifat ta'addud hartosna bing bilangan Gusti Allah